Halo, assalamualaikum guys. Aku ada di Gang Laksana 2 ya, di rumah teman. Biasa karena kurang makan. Mohon. Ayo, kurang tinggali nuju ngagoreng ikan asin bau-bau nama. Aduh. Aduh, ibu nuju naon ieu teh. Aduh. Nikmat ya tuh ngegoreng itu apa ikan dipepes langsung digoreng. Tuh. Ini sambalnya, ini ikannya. Ini sambal. Ini nasi. Ada pete tuh. Pete yang tadi nih. Ini hasilnya nih pete tah. Pete selong. Malaning ngorak mah teu aya tos karolotnya eta. Anu ngalarna ge tas kolot atuh. Jadi we kolotnya. Ayo makan nikmat. Karena daging mahnya ada terus bosan kita daging sakate kayak urang adikeun. Membeye daging heuh ya. Aduh, ya kakaren ya, babeye, aduh ngantu aya etana nya kana teh nya ulena, aduh. Kumaha atuh ya teh? Ulena. Babeye teh mah seueur teuing ya teh. Kampung heula lah yang ulen. Jadi ieu urang garingkeun we ieu mah. Digaringkeun cenah lah. Besok mah digaringkeun. Kagogeun deui nya. Pan hoyong tere. Gimana pas dipesek kenapa rasmana gitu. Kamari. Lah kenela memang ge. Nah sakitu we gila. Aduh. Kurang kepalih dia ya ningali tuh di dia mana lalega nya di luhur mah. Aduh, pembatasan teh itu we tuh bunga kertas cirina Gang Laksana 2 teh aya bunga gununun jeung. Ayo kita makan guys. Ini ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini petem. Banyak kan dia. Bisa dipakai ya obat diabetesnya ya teh digaringkeun panginten dikopikeun tah ieu mah kangge obat nafsu makan. Beda ya na urang yuk. Gusto siya na dak ngalengkah. Dia mah teh daek ngalengkah teh kausian. Ada cek teh ngadeul. Esa ngadeul aja. Ketua lah. Coba orang asal. Nikmat. Bau gak? Enak bener babeye teh.